Sing nya kejadian nya bapana kurang teh jadi jalma boga cek bi kemi deui. Nya urang Bandungan weh lah kami kumaha jadina tema mang digul geus kitu mah anu duaan uplek ngawarangko ngaler ngidul nyipta-nyipta kaayaan anu acan kajadian komo bi kemi mah mending geus dungdak dengdek we dina eunteu jeung surasiri sorangan matak ngahariwangkeun harita kaayaan jero lembur Cigintung wanci geus maju ka tengah peuting di luar geus tiiseun usah urang-urang acan jalma anu katanya keneh ngulampreng anu aya jeung nu kadenge teh kan saupur sora jangkrik we anu ngikrik sapipireun imah ditempas ku suara bebence jeung cari cangkas kesian kana simpena peuting dina mangsa harita kocapkeun isukna baraya kira wanci haneut moyan di kemi geus kaluar ti imahna rek nepungan ka tatanggana jeung dulur-dulur manehna anu sakira-kirana bisa dipuntangan tulung ku bi kemi. Emang teu gampang kangaranan neneangan inyoman duit salian ti kudu aya anu diborahkeun oge kudu aya poe anu bisa ditangtukeun pikeun mulangkeunana eta inyoman ari kangaranan nginyeum ujung hingga nginyeum ka batur bet nginyeum ka dulur sorangan oge kapanan sok rajeun kitu komo deui lamun inyomanana teh ku jalma teu boga kawas bi kemi sok rajeun hese jeung teu dipercaya loba pisan alasanana teh majarkeun duit geus diancokeun cenah keur anu sejen jeung majarkeun teh rek di mana keur mayarna nu puguhna mah teu percaya we lamun dieu nyaman duit ku jalma susah kawas bi kemi jeung mang digul mah tibatan hasil malah sok meunang anu teu pikangenaheun hungkul kana hate pokon kitu deui harita oge anu karanapan ku bi kemi teu bina ti kitu tapi senajannya ge hese beleke jeung loba pisan narima omongan anu matak teu pikangenaheun anu katarimana ku bi kemi tapi ari ku sabar mah jeung tuluy dileukeunan teu burung we hasil sanggeus bi kemi teu hasil neangan duit ka ditu ka dieu manehna ngawanikeun maneh pikeun ngadatangan ka imahna bijuah anu seula ieu geus jadi batur ulina ti leutik malah mah geus asa jeung dulur ka bijuah mah sanggeus bi kemi dihareupeun buruan imahna bijuah mana tuluy nyampeurkeun kana lawang panto imahna geus kitu keketrok kana panto bari nyalukan ka bijuah salah ieu geus jadi sobatna Juah da ilaing aya di imah teu ieu kuring kemi ieu ceuk bi kemi teu lila ngutrak ti jero aya nu mukakeun panto sing horeng bijuah pisan sobatna bi kemi anu muakeun panto teh har geuningan aya ilaing kemi yap ka dieu ka jero tembal bijuah bari jeung nitah asup ka bi kemi sanggeus aya di jero dek bi kemi riuk dina palupu teu dila kadenge deui bijuah anu nyarita ka bi kemi ka mana wae kemi meuni karek ulin deui ka dieu kumaha cager ilaing ceuk bijuah bari mencrong kana beungeutna bi kemi cager kami maju hampura tara ka dieu teh nyawa sorangan meureunnan da kami manggeus langkah ka mana ari lain ngurus nu aya di imah mah
Ieu oge ka dieu teh bebuhan we. Rek aya perlu rek minang saraya ka ilaing jua. Kami teh era nama era ka dieu teh nataku. Kan kusabab geus ka ditu ka dieu teu hasil. Nyawanikeun maneh we datang ka dieu. Jamal bikemi nyarita teh istuning geus teu dingding kalir sindang siloka deui. Kating kungus baluang meureunan. Nah rek naon minang saraya naon? Kemi ka kuring teh ceuk di jua. Kieu jua. Kami teh rek nginjem duit ka ilaing. Keun we da moal lila oge digantian deui. Jeung lamun geus aya mah moal burung di leuwihan ku kuring oge. Tah kitu jua. Temal bikemi. Jadi ilaing teh rek nginjem duit kami. Nah sabaraha kira-kira nah dari gede-gede ting mah di kuringna oge ceuk bijua. Nya satadina mah lamun aya kitu oge 1000 we jua. Tema bikemi 1000 mah atuh kemi. Duit ti mana dari gede-gede ting mah kuringe can kungsi nyepeng. Tapi ari karek 500 wae mah nya aya we. Nah keur naon ari ilaing gede-gede teuing nginjem duit teh kami? Tanya bijua. Biasa we keur pangabutuh di imah jua. Keur ngomekeun kenteng jeung talang. Mun geus balocor. Lamun sakalieunan anak hujan teh sok arasup ka jero. Kabodo deui ayeuna mah kapanan nyaho sorangan keur usum ngiji. Tema bikemi ngejarkeun teh keur ngomekeun imah cenah. Heuh nya teu naon. Ngan paling ge aya ngan saukul 500 kami mah bisa nginjemkeunana oge. Da ari leuwih mah leuwih ti sakitu mah ti mana atuh eueuh kami. Tema bijua. Nya teu naon sakitu oge jua. Kuring mah geus nganuhunkeun pisan ka ilaing. Tema bikemi. Geus kitu bijua ngaleos heula ka anggona. Teu lila ti harita manehna geus balik deui bari mawa duit. Song diasongkeun ka bikemi. Ieu kemi sok we pake heula ku ilaing. Ari nya mah keur ngomekeun imah. Jeung teu kudu dileuwihan sagala rupa kawas jeung saha wae. Nya nuhun atuh juah nya. Kuring geus ditulungan ku ilaing ye. Tema bikemi dari lampanan duit ti bijua. Nya sok weh pake heula kemi keur pangabutuh ilaing. Ceuk bijua. Geus kitu mah bikemi amit ka bijua. Rek balik deui cenah ka imahna. Tanggeus kaluar ti imah bijua. Bikemi tuluy init ka pasar. Balanja sagala rupa pangabutuh anu diperlukeun keur munyung ka siluman beurit teh. Naon wae anu sakirana kudu dibeli mah geus jadi syarat keur nyuguh ka siluman beurit kumanehna dibeli kabeh. Bangsaning laukan anu hanyir, daging, kacang-kacangan, bubuahan jeung sajen sakumplitna kabeh dibeli. Malah mah bako keur mang digul oge. Anu ditelatahkeun ka manehna teu poho dipangmelikeun ku bikemi. Sanggeus rengse balanjana ti pasar. Bikemi tuluy mulang deui ka imahna. Leungeunna teu wudu meuni rebo ku balanjaan kenca katuhu. Jika norek hajat we ka tempona teh. Atuh tatanggana anu pareng panggih mah jeung manehna. Romongna teh ka bikemi jarkeun rek nyunatan di Mang Digul cenah. Kira wanci pecat sawed bikemi harita manehna geus nepi deui ka imahna. Tuluy asup ka jero pawon. Di jero geus kasampak aya Mang Digul anu keur diuk dina jojodog bari keur mencongkeun kaluar.
Anggeus aya di pawon di kemi ngecag-ngecageun heula babawahanana. Geus kitu ge manehna diuk dina jojodog. Bari ngelapan kesang dina beungeut ku tungtung baju kabayana. Teu lila kadenge sora Mang Digul anu nyarita ka bi kemi. Hasil geuningan kemi. Menang duit di mana ilaing? Tanya Mang Digul anu jadi pamajikanana. Berjeng nyilikan kana balanjaan nu dibawa ku pamajikana nu karek balik di pasar. Nya hasil bapana ya matak bisa balanya oge. Hadena we aya si Juah anu naik pinjemkeun duit ka kami. Dari kadulu sorangan mah nyaho sorangan kapanan. Jika nu teu percaya jeung loba kasieun pampang nama. Loba itu ieu na tibatan hasil mah kalah kateu pikangeunangeun hungkul katarimaku kami teh. Tema di kemi aduh kalau jadi salakina. Nya kitu teh ya dika dulur mah kami. Mending ka batur we menang saraya mah. Syukur atuh ari geus hasil mah. Jadi ka kami na oge teu kudu bingung deui ya keur neangan pisarateunana kami. Ceuk Mang Digul. Nya ngan wayahna bapana. Lamun urang geus hasil buru-buru pulangkeun deui ka si Juahna. Sababna lain duit saeutik kapanan ieu teh. Ku kituna mah bager we si Juah mah. Haat nulungan ka urang. Nya tangtu atuh kene. Urang mah ulah ka jaman nu geus haat nulungan ka urang. Malah mun geus hasil mah kawihan we kurang. Tema Mang Digul. Tah balanjaan anu ieu mah ulah rek diganggu nya bapana. Sababna keur pisarateun isuk jeung poe Kamis kapanan. Tah ieu we keur daharna urang mah. Aya asin cingeung, tempe jeung tahu tah. Ceuk di kemi. Nya kajeun kumaha ilaing wae tah mah kami. Teteh teuing atur ku ilaing. Tema Mang Digul bari ngenyot ududna. Tuluy diburakeun haseup anu nyerebung kaluar tina liang irung jeung bibirna. Kaayaan harita di lemur Cigintung wanci beuki maju ka beurang. Malah mah panon poe ge geus aya dina saluhureun nemun-nemunan. Panasna meningkat cida menterangna. Langit lenglang taya aling-aling istuning bengras teh jeung sanyana. Kocapkeun isukna. Tidak wanci sereureut budak. Mang Digul jeung bi kemi geus sasadiaan sagala rupa kaperluan. Dijadikeun syarat keur munjung ka siluman beurit teh. Malah manggeus ditarundaan dina saluhureun nyiru di goah imahna. Teu lila kadenge sura bi kemi anu nyarita ka Mang Digul. Papana, lamun geus kieu nah kumaha? Tanya bi kemi. Nyari geus kieu mah. Keun we antep kami. Ayeuna urang arasup we kanggon. Tutupan tah radeganana. Meh eueun nu asup ka goah. Urang bandungan wae nama. Nah ieu susuguh teh ditarima atau henteu? Sabab can nyaho kapanan. Tembal Mang Digul. Nya urang bandungan we atuhnya bapana. Sugan susuguh urang teh ditarima ku manehna. Nya kitu wae kami. Ayeuna mah urang kanggon. Tembal Mang Digul. Geus kitu anu duaan arasup kangonna. Rek kadenekeun kana naon rupa nu bakal kajadian. Kaayaan peuting harita di lemur Cigintung asa beda pisan jeung peuting-peuting biasana. Peuting harita mah di eta lemur teh karasa pisan keungna. Disanggeusna bi kemi jeung Mang Digul nyuguh di goah. Sora angin tuluy seah dina saluhureun tatangkalan.
ditempas ku sorasit uncuing anu ngelak dina salureun tangkala campoe, disusul ku sorabuk anu peting cakul entrep dina tangkala kadu. Kirawanci tengah peting kan dua angin tadi nangis seah teh beuki ngagelebug ngagedean tangkalan anu area di lemur Cigintung utamana mah anu deket ka imahna Mang Digul anu sing pelenoy jeung rarekot siga norek karuntu. Mang Digul jeung Bikemi anu harita keur araya di engona caruring hak barangan dengan suara angin anu sakitu gedena teh. Bapana eta di luar angin meni sakitu gedena tatangkalan nempi ka sing rarekot kitu jeung pelenoy siga norek raruntuh nah moal ninggangan imah urang teh bapana. Cik Bikemi nanya ka menjadi salakina, moal muran Kemi kan beda moal naon iya toh temal Mang Digul lila rieg imah karasana Mang Digul mah jeung Bikemi biasa inggung dan aya lini geus kitu ka jero goa anu keur ditundaan ku si subuh jeung sasajen aya hasup bodas anu asup ka jero goa. Lila eta hasup bodas teh ngalobaan celeg hasup bodas ngacangelek jadi sekuk kedaton anu ngarajaan di siluman beurit. Geus kitu manehna sila dina palupu bari nying hareup kana sakabeh si subuh nu geus ngajalagrag di dinya. Tuluy eta si subuh teh dibeakeun ku manehna. Kadaharan anu sakitu lobana teh mendingan saketap geus beak deui tanggeus kabeh daharan beak. Nu nyesa setik-ketik acan les jirim segug gedaton ngeles deui ti dinya dibarengan ku sora angin anu ngaguruh hanaruan. Tuluy eta angin teh lila-lila mah ngajauhan tungtungna les sora angin anu tadi ngaguruh teh ngiles dibarengan jeung ngilesna sora-sora anu teu parugu. Kaayaan harita di imahna Mang Digul jeung Bikemi balik deui ka bihara-bihari kadenge ngan saukur hiliwirna angin anu sing salehor dina saluhureun tatangkalan. Bikemi jeung Mang Digul anu harita araya keneh di jero ngona keur sing harep-hep we bade ngadedengekeun kana naon rupa sakabeh kajadian anu karanapan dina peuting harita. Lila kadenge deui sora Bikemi anu nyarita ke Mang Digul. Bapana tadi masih gak aya nu asup ka goa nah kadenge ari ku bapana. Ceuk Bikemi nanya ka menjadi salakina, nya Kemi kami ke kadenge siga aya anu keur ngoprekan susugunya nah naon atuh moal ucing mah kitu tema Mang Digul. Hayu urang tempo aya nama bapana lainna naon bisi susuguh urang diacak ku ucing beureunan gaplah lamun diacak kucing teh mah. Ceuk Bikemi, ayo tuh urang teang we ka goa kami bisi diacak ku ucingnya. Temal Mang Digul bari cengkat tina sisi dipan tuluy nyamperkeun ka lawang goa dituturkeun ku Bikemi di satu kangeunana. Sanggeus area di hareupeun lawang goa Mang Digul tuluy nyingkapkeun deregan anu nutupan kana lawang goa. Barang deregan disingkapkeun kebeg teh Mang Digul mending ngarenyag sataker kebeg sabab sakabeh sasajen anu tadi ditundaan ku manehna jeung pamajikanana di dinya teh kabeh ngiles malah mah teruntah-runtahna acan. Sugan aya we kitu tah tulang anu nyesa sasiki da eueuh nu nyesangan kari kembang 7 rupa we hungkul jeung menyan anu aya dina parupuyan.
Kadahareun mah kabeh ge ludes, lauk hanyir, daging, kacang-kacangan jeung bubuahan, tetapak-tapakna acan. Temi, teh nyokui lain. Suku nu tadi dijagrakeun ku urang di dieu teh. Geus eueuh geuningan. Nah, ka mananya? Tanya Mang Digul bari asup ka jero goa. Nya we geuningan bapana. Geus ti dieu. Hartina geus ditarima meureun babakti urang teh ku manehna. Tapi raku deui lamun diacak ku ucing mah atawa beurit biasa. Berenang kudu aya tapakna moal kawas kieu. Kapanan ieu mah meuni tetapak-tapakna acan. Atuh kabeh wadah anu ditundaan keur nyadiaan dahareunana oge. Meuni lenangkeun nepi ka bersihna. Teu kotor-kotor acan. Emang bikemi. Nya kami sikada mah babakti urang teh geus ditarima meunaan ku manehna. Mata kieu oge. Hanya syukur atuh hari kitu mah. Hatina tegaplah usaha urang teh kami. Ceuk Mang Digul. Nya bapana. Tah ayeuna mah karinjing hareupan keur poe Kamisna we meureunan. Ke lamun poe Kamis ku urang geus dilaksanakeun babaktina. Hayang nyaho. Nah kumaha jadina? Teh mah bikemi. Kami urang Bandungan wae. Kumaha lamun engke babakti urang anu kadua kalina geus dijalankeun mah. Tah ayeuna keun we heula. Ulah ka di perenan urutna mah. Isuk deui we. Di perenanna mah kami bisi menjadkeun urang-urang ngahormat ka manehanana. Ari tuluy di perenan deui mah. Ceuk Mang Digul. Nyakeun we isuk deui di perenanna mah bapana ku kami. Tema bikemi. Geus kitu mah anu duaan arasup deui ka jero ngon. Kadon tuluy sarare heula. Sabab wanci harita teh geus liwat di tengah peuting. Angin peuting ngahiliwir. Anu sing sulusup kana sela-sela bilik imah. Hawana meuni karasa matak nyecep kana hawa. Komo deui keur Mang Digul jeung bikemi mah. Anu imahna teh aya di tengah sawah. Karasa pisan tirisna teh. Sabab eueuh pipining nu ngahalangan ka imahna. Ari lain tatangkalan mah anu rajeg bisa gigireun imah. Jadi sing saleorna angin jeung nyecepna hawa peuting teh. Karasa pisan ari kuno duaan mah. Matak camewek kana hawa jeung matak asup angin we deui lamun anu tara biasa teh mah. Kocapkeun gancangna carita dua poe ti harita nincak dina peutinganana poe Kamis. Mang Digul jeung bikemi katenyo anu duaan geus area deui di goahna. Geus sasadiaan susuguh beureuk dibaktikeun ka siluman beurit. Malah mah ku bikemi sasadahareun anu masih aya keneh mah kabeh anu can diolah ku manehna disuguhkeun ku anu disesakeun sabab meluwih katarima cenah babaktina. Sanggeus anu duaan rengse nyiapkeun sakabeh susuguhna. Bikemi jeung Mang Digul rasup deui ka ngona. Tuluy caricing di jero bajeng sing harep-hep kituna teh. Rek ngadedengekeun kaayaan di saluareun imah. Ari Martala menjadi anakna. Manehna mah dalang kaaya di imah. Sok rajeun tara balik. Adon monok di imah babaturanana. Jadi nu aya di imah dengan sakur bikemi we hungkul jeung Mang Digul. Rayaan harita di saluareun imah. Wanci beuki dieu beuki maju ka tengah peuting. Sanggeus wanci asup ka tengah peuting. Teu lila kelebog ka tempatna. Imah Mang Digul aya angin deui anu ngagelebug. Nebak kana tatangkalan.
dauna pating kelebet ari tangkal menising rarekot jeung pelenoy dibarengan ku gandengna sora sasatoan anu sok kalaluar ti peuting jeung hawar-hawar kadenge sora anjing anu bau dituturkeun ku sora awewe anu nyeleukeut seuri misi gandungna atuh renyang mangdi ku jeung di kemi keur ada di ngona teh menising garenya. Bapana peuting ayeuna mah asa leuwih keung pisan karasana teh leuwih keung ti beuting mangkukna ibu punu kami meuni carangkat kieu ceuk di kemi bari nyabak kana punukna. Keme sarua babage ieu bulu irung meuni kaluar kieu ya tema mang digul teu lila rieg imah karasana inggeung deui jika nu rek runtuh rasaan mah geus kitu ka jero goa aya asup bodas anu asup gumulung di jero lila-lila celeg eta asup bodas teh ngacirim deui jadi segug kedaton geus kitu kawas biasa manehna sila dihareupeun kadaharan anu geus ngajagrag di dinya tuluy eta kadahareun teh kabeh dihuapkeun ku manehna sakedeung ieu meni geus beak deui sangeus sakabeh kadaharan beak les jirim segug kedaton ngiles dibarengan ku sora angin anu ngaguruh jeung sora anjing anu bebau lila-lila les sora angin jeung sora anu sejena oge ngariles tidinya kayaan harita bari jadi balik deui kawas biasa sangeus kayaan siga bihari deui Mang Digul jeung Bikemi tuluy nyampeurkeun ka goah bray regan goah disingkapkeun ku Mang Digul breh teh kumanehna jeung Bikemi katenyo yen jero goah teh geus eueuh nanaon deui sakabeh kadaharan anu disuguhkeun mah lenang tapak-tapakna acan. Bapana geus eueuh deui geuningan susuguh anu disuguhkeun ku urang ka manehna teh. Keme pasti dahar beunang mata kitu oge ku manehna. Ta urang Bandungan wae na mah. Nah kumaha kareupna? Ngan tetep ari nyuguh mah ulah eureun kami. Sababna bisi aya naon kapanan. Ceuk Mang Digul ingetan kalau jadi pamajikanana. Nya tuh bapana kami ge moal eureun ari nyuguh mah tema Bikemi geus kitu anu duahan tuluy arasup deui ka ngona rek kadon rareureum dibaturan ku tiisna hawa peuting anu mimiti nyimutan ka eta patempatan. Kocapkeun deui isukna baraya Kirawanci haneut moyan kawas biasa Bikemi jeung Mang Digul keur araya di pawona bari dariuk dina saluhureun jojodog. Mang Digul katenyo manehna keur ngombekeun pacul maseukan doran pacul anu kakarak dipasangkeun kana ulu pacul ku manehna kituna teh bari jeung nyerebung udud dihareupeun lawang pawon. Ari Bikemi mah biasa we keur nyupanan sangu dina hawu teu lila kurutak ka pawon aya nu ngurunyung sing horeng maretala anu datang ka dinya teh anu karek balik ti imah babaturanana. Kek manehna diuk dina palupu jeung nyeranekeun tongongna kana tihang imah teu lila kadenge martala nyarita anu jadi indungna. Geus aya sangu can mak kuring geus lapar ya ceuk martala. Ari Bikemi barang adenge martala nyarita kitu ka manehna tuluy manehna ngalieu ka martala bari pok nembalan. Cik mengke heula martala ari manehna teu nenyo yeuh
kapanan kajona oge keri sepanan keneh ku kami teh. Lain ditu di mah batur sekalian atuh rek dahar wae mah. Balik dengan saukur menta dahar wajeng dahar. Amun teu kitu sare. Nari maneh rek kitu wae martala. Cik da si lain teh geus gede ya. Kudu mikir. Da lain mudak deui. Ulah ieu mah dititah nanaon ku kolot teh. Menihara rese. Minta ke arah pisan tanaga na bantuan kolot teh. Lain ngan saukur ulin wajeng ulin. Dajal mama ya. Nu ka arah teh tanaga na maneh teh. Beda jeung sato. Ulah ieu mah balik ka ieu mah teh meuni bunta bantuna pisan ka kolot teh. Galeh ku sato maneh mah. Besato oge rajieun ka arah tanagana. Nah hari maneh pisan nulungna ka kolot teh. Ceuk di kemi itu sirikna beak karep gelandang kanu jadi anak nah martala anu digelandang nama cicing we. Geus kitu manehna cangkat tina diukna tuluy ngaleos ka enggona. Omongan ieu bapana budak teh lain rek diantep wae. Lain naon kami mah lamun budak urang diantep wae teh kumaha lamun urang ke geus areueuh. Mun kumaha hirupna teh budak teh. Ceuk di kemi jadi mempuis goyang ngasalaki nah. Ari geus kumaha kami teh kami. Da kami ge kula rasaan mah kurang kumaha tuh. Geus ngomonganan kanu jadi anak teh. Kira aku kudu disiksa mah. Kapanan kurang hade kata nyona oge. Jeung deui da. Selain budak deui tuh kapanan manehna teh. Kuduna ge geus mikir atuh. Teh mah Mang Digul bari nakolan paseuk awi kana sisidoran pacul. Kudu dipasangkeun ku manehna. Lain nurun kasaha nya teh budak teh. Da keleutikna mah bageur. Malah mah pamujian sararea. Nah hari ayeuna ini jauh pisan ka tempo-tempona teh. Ceuk di kemi. Nya kula bateng ulin. Anu kitu teh kami ari budak mah. Sabab bisa wae meureunan. Kula babawuh oge jeung anu sajen. Jadi kitu budak teh. Keun udah ke oge geus bosenan sorangan mah. Teu burung eureun meureunan. Teh mah Mang Digul teu lila ti harita kalawang pawon anu nyampeurkeun ka dinya. Sing horeng Aki Samid anu datang ka dinya teh. Geuningan aya Aki ge. Tiap ka dieu ya ka jola. Cik Mang Digul bari cengkat tuluy minta asup ka Aki Samid. Puus Aki Samid jeung Mang Digul arasup heula ka pawon. Sanggeus ara di pawon anu duaan sarila dina palupuh. Teu lila kadenge sora Mang Digul anu nyarita ka pamajikanana. Kami panggilkeun lacai kopi dah ke Aki Samid ya. Ceuk Mang Digul. Nya ke heula bapana keur nyuh heula caina. Emang di kemi. Geus di mana kita? Nang aja wae ka dieu atawa kumaha ki? Tanya Mang Digul. Nah aja we ka dieu ulin. Dek nanyakeun ka ieu laing Digul. Nah kumaha? Syarat anu kudu dijalankeun ku ieu laing teh. Geus dipigawe ku ieu laing. Yang jadi pamajikan. Emang Aki Samid bari malik nanya ke Mang Digul. Dade Aki teh nanyakeun etanya. Geus ki. Malah manggeus 2 kali kapanan. Kuring jeung pamajikan teh dilaksanakeun oge. Basa poe Senen jeung poe Kamis kamari meureunan. Teh mah Mang Digul. Nya syukur ari kitu mah. Tanah kumaha Digul? Nah ditarima atawa henteu? Bakti anjeun ka Segu Gedaton teh. Ceuk Aki Samid
nanya deui ka Mang Digul. Nya teuing ada ditarima henteu na mah ki. Kureng ecan, apal bah di nama. Nya syukur-syukur mah ditarima we kumanehna teh ki. Tembal Mang Digul. Eta sugan kumaha Digul? Sanggeusna susuguh jeung anu sejenna dibikeun ku ilaing teh. Ceuk Aki Samid nanya deui. Kieu dongeng nama ki. Tembal Mang Digul. Bari nyaritakeun lalakon manehna jeung pamajikanana. Salila manehna ngajalankeun sakabeh syarat keur muja ka siluman beurit teh. Timiti nyendorkeun susuguh tug nepikeun kaayana kajadian-kajadian anu hararane. Kabeh dicaritakeun ku Mang Digul ka Aki Samid. Tah, kitu dongengna teh ki. Ari cek Aki, nah kumaha kira-kirana? Ditarima atawa henteu bawa ti kuring teh ki? Ceuk Mang Digul malik nanya ka Aki Samid. Lamun kitu kanyataanana mah artina babakti silaing duaan teh ditarima Digul. Tuluy we ulah eureun nya. Sabab cuma kapanan rek eureun oge. Tembal Aki Samid. Jadi hatina teh ditarima mun nanya ki babakti ti kuring duaan teh. Digul. Ditarima babakti ti anjeun duaan teh. Ari kitu kanyataanana mah. Tembal Aki Samid. Heulila song dikemi nyendorkeun cai kopi 2 cangkir kanu duaan. Aki, sok eta caina dileueut heula. Mumpung haneut. Ceuk dikemi nawaran heula cai kopi ka Aki Samid. Ban we halah. Nuhun Nyai. Tembal Aki Samid. Tah, geus kieu mah. Dagoan we hasilna ku laing Digul. Dangke oge. Maha burung aya buktina. An kade we pepeujeut ti Aki mah. Ulah nepikeun ka poho ilaing nyuguhna. Tiap malam Salasa jeung malam Jumaah. Tah kitu we Digul. Ceuk Aki Samid tengah ngingetan ka Mang Digul. Nya tangtu eta mah tuh ki. Kuring moal nepi ka poho. Tah ka manoe oge. Tembal Mang Digul bajeng nyuruput heula cai kopi nu geus aya di hareupeun manehna. Bara Sunda mung sakih heula hancagarapan dongeng dina jejer cariyos Muja Kabeurit bagian anu kagenep. Insyaallah dina bagian anu ka-7 ku Mang Sejadi lajengkeun deui dina dinten anu saterasna. Mang nyuwunkeun diapunten bilih wae seueur kakirangan dina midangkeunna. Mang nuhunkeun kana sagarupi perhatosanana. Mang Seja pamit ka sadayana wilujeng kantun permios.